para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Markus. Yesus geus angkat ti dinya, mulih ka kota asalna jeung murid-muridna. Poe Sabat anjeunna ngawulang di imah ibadah. Jelema-jelema anu ngadarenge piwulang anjeunna hareraneun. Di mana meunangna nu kitu? Ceuk maranehna. Bogaeun hikmat naon? Naha bet bisaeun nyieun anu pikaheraneun? Lain tukang kayu tea manehna teh anak Maryam, dulurna Yakobus, Yusuf, Yudas, jeung Simon. Dulur-dulurna nu awewe oge didarieu lain. Jadi di dinya mah anjeunna ditolak. Saur Yesus ka maranehna, nabi teh dihargaan di mana-mana, tapi di lemburna jeung di kalangan kulawargana atawa baraya-barayana mah tara dianggap. Anjeunna teu kungsi ngayakeun mujizat naon-naon di dinya mah. Salian ti nyageurkeun anu garering sababaraha urang ku jalan di tumpangan panangan. Anjeunna kacida heraneunana ku anu henteu palercayaeun teh. Ti dinya Yesus angkat ka desa-desa sakurilingeun Nazaret ngawulang. Geus kitu, anjeunna ngumpulkeun 12 muridna, tuluy diutus duaan-duaan, jeung dipaparin kawasa pikeun ngusir roh-roh jahat. Saurna ka maranehna, salian ti iteuk, maraneh ulah mawa naon-naon deui. Roti, kantong derma, duit, ulah mawa. Meunang ditarumpah, tapi ulah mawa pisalin. Saurna deui, lamun maraneh aya nu ngaku, nganjerek teh kudu di imahna nepi ka waktu indit deui ti dinya. Lamun aya pangeusik kota anu embungeun narima atawa ngadenge omongan maraneh, tinggalkeun bae bari kebutkeun ke kebul tina suku nandakeun teu resep ka maranehna. Beral murid-murid arindit, nguaran jelema-jelema sangkan tarobat. Salian ti kitu maranehna ngusir roh-roh jahat loba pisan, jeung nyager-nyagerkeun anu garering di ulasan ku minyak jetun. Eta kabeh kadangu bejana ku Raja Herodes. Wantu-wantu jenengan Yesus geus ka utara ka mana-mana. Loba anu nyebutkeun yen Yesus teh Yohanes Juru Baptis hirup deui. Nu matak jadi kawasa ngayakeun rupa-rupa kaahengan. Aya oge anu nyebutkeun anjeunna teh Elias. Ceuk sawareh deui anjeunna teh nabi, kawas nabi-nabi anu di jaman baheula. Ari saur Herodes, eta jelema tangtu Yohanes Juru Baptis, anu bareto ku aing diteuk-teuk sirahna, ayeuna hirup deui. Bareto Yohanes teh ku Herodes geus dipiwarang ditangkep, dirante jeung dipanjara, lantaran ngawaweleh anjeunna migarwa Herodias istri Filipus saderekna. Yohanes sababaraha kali ngemutan ka Herodes, tina hal eta saurna. Lepat pisan anjeun migarwa istri tuang saderek teh. Ari Herodias jadi geuleheun ka Yohanes, hayangeun maehan, ngan teu bisa sabab dihalang-halang ku Herodes. Ari Herodes ku Yohanes teh ngaraosieun, da uningaeun Yohanes jalma bener jeung suci, sarta kasalamatanana di jero panjara ku anjeunna ditalingakeun. Anjeunna rajin ngadangukeun kasauran Yohanes, sanajan aritas ngadangukeun teh manahna sok marung kawut. Lila-lila Herodias menang jalan, pikeun ngalaksanakeun maksudna. Nyaeta waktu Herodes mestakeun wawadalanana sarta ngondang kapala-kapala pamarentahan, perwira-perwira militer, jeung tokoh-tokoh urang Galilea. Dina eta pesta teh, putri Herodias ngibing. Ibinganana kacida nyukakeunana ka Herodes jeung tamu-tamuna. Raja ngalahir ka eta murang kalih.
Nyai, hayang naon? Sebutkeun bae tangtu dikabul. Raja terus sumpah saurna. Ama sumpah, naon bae pamenta nyai, menta saparo kerajaan amage tan wande diluluskeun. Eta murang kalih kaluar heula tina pesta naros ka ibuna. Kedah nyuhunkeun naon? Saur ibuna. Nyuhunkeun hulu Yohanes Juru Baptis. Putri ngadeheus deui ka raja ngucapkeun panuhuna. Nyuhunkeun sirah Yohanes Juru Baptis ayeuna keneh, bantun ka dieu dina baki. Ngadangu pamenta kitu Herodes jadi nalangsa, tapi teu iasa nolak lantaran geus sumpah tur dipayuneun tamu-tamu. Tuluy miwarang hiji pangawal sina nyokot mastaka Yohanes. Pangawal tuluy indit ka panjara neukteuk mastaka Yohanes. Mastakana dibakian dihaturkeun ka eta putri, ku eta putri diserenkeun ka ibuna. Layon Yohanes dicokot ku murid-muridna tuluy dipendem. Utusan-utusan Yesus geus marulang, geus kumpul deui jeung anjeunna, nyaritakeun hasil lampah jeung pangajaranana ka jalma rea. Tapi teu bisa jongjon, sabab jelema-jelema nu daratang nu arindit ka cida lobana. Nepi ka Yesus jeung murid-muridna teu kaburu tuang-tuang acan. Kusabab eta saur Yesus ka murid-murid, urang nyingkir heula neangan tempat sepi ngarah rineh, jeung supaya maraneh bisa ngaso heula sakedeung. Tuluy narae kana parahu rek ka tempat anu sepi. Tapi loba anu narenjoeun tur warawuheun saha-sahana. Jelma-jelma ti kota-kota di eta daerah tuluy nyarusu lalumpatan jalan darat. Daratangna ka tempat anu dijugjug ku Yesus jeung murid-murid ti hareula. Barang Yesus lungsur tina parahu, jelema-jelema geus loba. Anjeunna kacida hawatoseunana, asa ningali domba teu aya anu ngangona. Prak bae ku anjeunna diulang rupa-rupa hal. Sanggeus burit murid-murid arunjukan. Pak, parantos burit, sareng ieu tempat teh mencil. Jalmi-jalmi piwarang mios sina maleser tadaeunana ka desa-desa anu caraket. Walerna, kumaraneh bae suguhan saaya-aya. Ceuk murid-murid, jadi abdi-abdi kedah mios meser tadaeun pangaos 200 uang perak keur nyuguhanana. Yesus mariksa, roti anu maraneh aya sabaraha? Coba ilikan. Sanggeus diilikan, jawabna, 5, sareng lauk 2 siki. Anjeunna miwarang ka murid-murid supaya jelema-jelema teh digumpluk-gumpluk sina dariuk dina jukut hejo. Gek jelema-jelema dariuk gugumplukan, sagumplukna aya nu 100-an, aya nu 50-an. Yesus nyandak roti anu 5 siki jeung laukna 2 siki, tuluy tanggah ka langit muji syukur ka Allah. Geus kitu rotina disemplekan, dipasihkeun ka murid-murid sina dibagikeun ka nu rea. Laukna ge dibagikeun. Unggal jelema dalaharna seubeuh. Roti jeung lauk teh malah aya sesana, dikumpulkeun ku murid-murid meunang 12 karanjang pinuh. Anu disuguh dahar teh kabehna aya 5.000 urang lalaki. Harita keneh Yesus miwarang murid-murid kana parahu, sina ti heula meuntas talaga ka Betsaida. Ari nu rea dipiwarang budal. Anjeunna oge amitan tuluy unggah ka hiji pasir rek naneda. Nyalira bae di dinya nepi ka peuting, ari murid-murid geus aya di tengah talaga. Kauninga ku anjeunna, murid-murid keur susah payah ngawelah lantaran parahuna mapag angin. Kusabab eta, antara pukul 3 subuh jeung pukul 6 isuk, anjeunna nyusul, angkat napak kancang dina cai. Angkatna semu rek terus ngalangkungan. Tapi murid-murid narenjoeun ka anjeunna nu keur angkat dina cai sarta nyangka anjeunna teh jurig, nepi ka ting garoak.
Maranehna kacidasaryeunana barang narenjeun ka anjeunna teh. Yesus gancang ngagentraan saurna, "Teger, kami ieu teh, ulah sarieun." Anjeunna terus naik kana parahu, jep angin jempe. Murid-muridna beuki tambah hareraneun. Lantaran kaheran maranehna ku hal roti 5 siki bisa dipake nyuguh dahar 5.000 urang tea oge can leungit. Eta kabeh teu katepi ka pangartina. Mentasna terus kebat sarta geus narepi ka tanah Genesaret, parahuna dicangcang. Barang tarurun tina parahu, urang dinya ujug-ujug waweuheun bae ka Yesus. Maranehna terus lalumpatan ka jero kampung ngabejaan anu sejen. Sanggeus nyarahueun yen aya anjeunna, tuluy kalaluar marawa anu garering dina samak. Saterusna ka mana bae sumpingna, ka desa, ka kota, ka lembur, jelema-jelema merul marawa anu garering ka alun-alun, bari nunuhun ka anjeunna supaya anu garering teh diidinan nyabak kana tungtung jubahna bae wungkul. Sakur anu nyabak, kabeh calager tina kasakitna. Sakitu dawuhan Gusti Allah.